Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Pendak deui sareng abdi Ulima Jasmia Kalisa Putri, kelas 5 di SDN Kolot 8. Dinten ieu di tantangan literasi sasih Agustus, abdi bade macakeun pupuh anu judulna Pahlawan Merdeka. Pupuh ieu abdi karang nyalira sareng dicandak tina buku anu judulna Menuju Kemenangan, anu diterbitkeun ku Waci K. Satrio. Kitu, hayu atuh urang langsung ngawitan. Pahlawan lamun nyebutkeun tanpa kuburan, lamun makam tayanganna, lamun ngarang tanpa kembangan, pancacah nyebutkeun anjeun durhaka, tangtu anjeun pahlawan pusabanana. Kamadang abah katukang, Inggris datang ngaradah wahang, ku pelor jeung bedil, maehan nyekel unggal berjuang. Tah, eta pupuh nu tiasa abdi baca, mugi tiasa nyandak hikmah kangge aranjeun sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.